kadangnya teh gitu padahal mah eta bangkong teh horenganan ngabogaan kaistimewaan eta teh hewan allazi la uzma lahu nu eueuh tulangannya nama eta horenganan suarana adalah tas wa may ya'ishu fi barin wa bahrin haramun hewan anu hirup di darat hirup di laut eta hukumna haram nu sok hirup di darat nu sok hirup di liang di liang tuh siapa sok mana bae nu sok hirup di darat jeung di cai eta ngaranna hayyun fidarain amfibi hukumna haram ya ngajina supaya tengat memerkah hiji hewan anu hirupna di laut unggul yana di cai wungkul mun di darat teu hirup halal dek kumaha bae bentukna jeung kumaha bae paehna hiji kedua hewan anu hirup di darat jeung di cai iane amfibi haram hukumna ieu supaya tenget dibolak-balik kadifdahin seperti bangkong eta bangkong di cai hirup di darat hirup haram hukumna kiai cenah bangkong rupa-rupa aya anu depek anu panjang anu bancet meureun nu bancet mah meureun henteu sia manawar ngomong osok teh henteu cenah teh mah gurih tolol sia mah edahan gurih Masya Allah cenah eta mah eta bangkong anu bancet teh anu kuda ping-pingna teh tah ai korodokna bangkong korodok tah mah bangkong sawalan ka kitu ieu bancet mah teh cenah aduh anu ieu na ge naon gara-garana awakna panjang teh meureun teh mah halal sia mah make meureun geus sekaligus bangkong haram mun ditanya kok bisa diharamkan sebab hirupna di dua negara asal hirup di dua negara gantung haram ya bangkok sanajan eta Kangjeng Nabi bangkong teh ngabogaan keunggulan ngabogaan maziah lantaran bangkong teh suarana eta teh tasbih insyaallah teu katebak urang urang mah kadang ada kangkengkong betung sakitu belentung ngaranna kadangnya teh gitu padahal mah eta bangkong teh horenganan ngabogaan kaistimewaan eta teh hewan allazi la uzma lahu nu eueuh tulangannya nama eta horenganan suarana adalah tasbih. Masya Allah didengekeun coba kurang ti peuting suara bangkong teh
kena di sawah ulah di kamar. Di kamar mau kokokan eta lain deui ya tuh. Saya masuk ka mana bae heran aja. Di sawah. Kamu orang sering-sering ngadengeun. Eta ngadengeun subhanallah 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 Allah. Kok kurang ngadengeun gitu kan? Padahal Allah. Allah. Urang berigak bulu lamun urang dibukakeun hijab ngadenge suara bangkong urang bakal muringkak bu. Cik Kanjeng Nabi la taqatulud difda. Ulah marehan anjeun kana bangkong fa inna na'iqaha tasbihun. Sebab suara kokok-kokokona bangkong eta adalah tasbih. Masya Allah. Cak Kanjeng Nabi. Para aulia Allah anu sok hudang ti peuting mentang mata ngadengekeun suara-suara hewan nu sok sasada ti peuting ya cak-cak ya bangkong ya toke jeung berbagai suara-suara bakal senyum-senyum wali Allah ti peuting teh bakal cerik ti peuting teh teu kudu babacaan ti dirina ngadenge suara-suara hewan ge geus merasu kana jantung. Buktikeun ucapan Kangjeng carana bersihkeun awak urang. Bersihkeun tina naon cenah Kiai? Bersihkeun tina radzail panyakit qalb. Ulah aya riya, ulah aya ujub, ulah aya hasud, ulah aya takabur, ulah aya hubul mal, hubul dunia, hubul jah, hubul rias. Eta kan urang kabeh tah. Urang kabeh tah. Eueuhkeun disebut sifat basyariah. Sifat kemanusiaan. Eueuh urang katempelan ku sifat malakutia. Sifat malaikat alam urangna geser tina alam mulki kana alam malakut. Bakal kadenge suara bangkong teh tasbih. Bakal kadenge suara cak-cak teh tasbih. Bakal kadenge suara-suara hewan tasbih. Mentak hayam lamun kongkorongok di bawah jam 12 eta nandakeun di lembur eta teh aya nu zina. Lantaran ngajerit hayam. Lamun hayam kongkorongok di jam 12 datang ka jam 2 kongkorongok eta ngahudangkeun para aulia-aulia Allah para sholihin. Lamun ti jam 4 kongkorongok ngahudangkeun jelema bego. Molor we sia molor. Tah, aduh kadenge kurang apa nu eta bae. Urang teu karasa dicarekan ku kotok. Wahaya, Masya Allah. Kok di Cianjur bapan aya kotok pelung teh Cianjur, Sukabumi, Garut. Nyarekan sia sebenarnya mah. Nu bogana seri be tolol. Bagus cenah kongkorong kotok aing. Buku keur dicarekan sia. Sia tolol. Urang Garut masih seria tolol. Aduh, Masya Allah. Teu kaharti ku urang. Teu kaharti di bawah jam 12 aya kotok di lembur urang ya kongkorong teangan sebagainya tek ceuli datang ka nu zinah bae geus ditajribah ka mah kos kukur ge sok
sorotan ka kontrakan. Ayo jangan tetap celi rampung kedua celi aing lamun eueuh. Ku percaya-percayana ka ucapan para aulia-aulia Allah ti ditu ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas, mulai ti penting ge. Kotok kokorok, prinsip ku bisa ngaganggu. Buku ngabejaan. Nah, ikut cerita seputar hewan. Awas, ya. Urang makan tekahar ti bahasa Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah ngabahasakeun teh latak tuludikna. Ulah ngabunuh anjeun, ulah maehan anjeun kana bangkong. Ieu teh maksudna ulah dipaehan teh naon maksudna? Kok bisa urusanna kana haram di dahar? Aduh hubunganna jeung dahar otak urang mah datangna tadinya serahkeun ka pentafsirna. Sahabat ngajelaskeun ditaros ku sahabat maksud latak tulu naon dikembangkeun ku para ulama jadilah ijma ulama. Panjang mun dicaritakeun cara-carana lain bagian urang lembur teh mah kitu. Ka ditu bae bagian urang kota. Di DPR, di MPR kajian coba pang bahas tentang ngabahas latak tulu dikta teh maksudna naon sia? Ongket sia. Teu cenah teh lain urusan kami kieu teh mah kami mah urusan corona. Nah itu ai kitu naon sabodo. Keur carita lainna ieu keur hese. Hukum teh kok latak tulu dikta teh terjadi jadi kana haram sih di daharna. Pagawean mujtahid mun kukula dirinci dina bahasa-bahasa eta moal datang ke asa moal anggeus datang ke asa kudu dahar di dieu kudu aing kudu nyuguhan sia berarti geus lain mah tarima beres belan lah ieu mah keur cerita hese na ngaji ulah disangka taki santri-santri anu ngadarapan setahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun ku cenah angel amat tah menok tah ngamaknaan kos kitu tah hese urusanana ulah maraehan maneh kana bangkong lantaran bangkong teh suarana teh tasbih kok bahasa kitu jadi haram di dahar tuh kan masyaallah kaiji. Nomor kedua bangkong teh pernah takorub ka Gusti Allah dengan suara bangkong nakia udifda ternyata horenganan mohon ka Gusti Allah berikan abdi kekuatan ya Allah untuk menguasai Masjidil Aqsa supaya Masjidil Aqsa tetap dimiliki ke orang muslimin ulah sampaikan ka tergeser ke orang-orang non muslim terutama Yahudi cerik bangkong dengan bahasa kokok nah orang ngadoa urang teu pernah ngadoa kos kitu urang teu pernah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi bere abdi kekuatan abdi deuk siap ka Israel Palestina abdi deuk siap perang lawan Yahudi teu pernah kos kitu urang nganongton doang balik cek Allah ulah waka ka Palestina sia di negara siapa heulana tuh ulah waka ka Palestina heulana luhur teuing teh mah di negara siapa eta mbak-mbak Nurwiganta bagian sia dakwahan ku sia geus mulai urang isukan asal aya mbak teu make jilbab mbak sini ada apa bahas nggak tahu saya Ustadz sini ya tahu nah ini mbak nggak pakai masker dan nggak pakai jilbab masuk kamar kecil mbak boleh juga nih siapa dakwah ada kos gitu heran ini ini dakwah kan Masya Allah ulah waka ke Palestina ulah jauh teh nyebrang ke ditu kapal lagi eueuh ya nah ieu mah urang di negara urang bae hese di negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi NKRI salametkeun urang bae ulah hese-hese
kurang nasehatan pamajikan orang anak orang geus rapi urang sakitu bae namun masing-masing keluarga nganasehatan keluarga anak aman sebenarnya aman teu kudu hese-hese tuh ya hewan lu hirup di dua negara hakam haram hukumna model kadifdain bangkong dengan berbagai jenis bangkong karadak bangkong sawah bangkong bancet jeung berbagai bangkong haram geus titik kos kitu. Nomor kedua sirton kepiting eta geus sarua binatang anu hirup di darat jeung di laut yana dicai hirup di darat hirup lumantaknya nama sanajan di talian sapoe sapeting tetep bae kikiran beda jeung rajungan tanyakeun ge ka urang mau ka urang kronjo iya wong kronjo ge takon ge lah iya mengkonon tuh kan nusuk melem lauk teh urang dirinya naon Tanjung Pasir Tanjung Kait eta kepiting loba geus mulai detik ieu catet di jero hate aing di jero hati urang aing mulai ayeuna moal ngadahar kepiting haram geus ulah ngadengekeun nu sejen-sejen komentar-komentar anu sejen kiai ulah didengekeun geus ya ulah geus urang mah ngadengekeun ieu bae tah aya kitabna namun nyana masih kena ngahalalkeun bawa kitabna tah aya kitabna teu boga cenah kitabna ka nginjem lah ka tetangga aing ngajina ge bareng jeung aing tanya ke orang sia kalau ngaji jero ke aya kitab lah aya ieu aya tetangga ngahalalkeun kepiting mana nu kamari aing mengan mawa doang ngarti mah henteu aing mah beh okos kiai bae cek anu mau kitab atuh geus ekos kitu banges lah ulah dilawan lah nu jelas mah hantepkeun nyananya urang mah salametkeun urang bae sebab di negara kos urang mah kos kieu loba paham loba paham geus urang mah salametkeun urang sakitu geus jakeur ieu mah urang keur leutik tanyakeun ge serempak kabeh ge eta kepiting teh haram urang keur leutik aya sih hade kepiting jeung rajungan beda kara kepiting mah haram nyarahueun ieu mah kakarak kuari-kuari bae bahwa kepiting teh ditinjau dari segi proteinna jeung ngeunahna melebihi segala-galana ya atuh lain urusan protein jeung ngeunah urusanana haram cak nu bogana beres geus urang mun babarengan ku ari leumpang juk ka restoran ku ari makan aya restoran kepiting deui mantep loba ku ari mah restoran kepiting mau rumah makan Seapood oh hara itu aya kepitingan di jerona Seapood orang loba bacaan asli kos gitu Gusti Allah guys bari dia tegetkeun tah bisi kabeneran urang can nyaho jualan kepiting gesan lah tobat ka Gusti Allah ya Rabb hadena gabi ngaji ka Cilongok beres be jadi nyaho kepiting teh horeng haram di daharna ngajual mah Allah lah sarua goblok asal lu haram di dahar haram dijual guys dia kepiting tengetkeun wahayatin jeung orai ya Allah wariman nu jualan orai ambalaya orai teh cenah kiai pan loba aya orai cabe aya orai matahari aya orai koros aya orai kadut aya orai tuh kan ambalaya orai oh
di urang mah pucuk ombale lo banyak di urang mah ya. Ieu mah komo keur urang keur kula leutik mah masyaallah eta ngaran orai teh. Urang nyaho hiji-hiji na beta orai pucuk kos kitu cakolot teh. Ejo di luhur tangkal kayu. Orai cabe uluna beureum teh. Kos kitu orai koros sia tah mah. Hambalaya urang. Asal deuk Jumaah we kek urang naon teh bah orai teh keur ngadahar bangkong gak deket tadi deuleu bener sisi sawah aya eta ngaranna orai kadut ore cai koros jeung sajabana aya di ore sanca eta sarua kuarimaya restoran orai di berbagai daerah. Deres baheula mah di zaman Pak Harto marada deres aya larangan-larangan restoran orai teh di kabupaten mah dilarang ambalaya sebab berarti kan nu bantak didagangkeun teu eureun dagangna berarti loba kan konsumenna jalamun eueuh nu meuli mah eureun dagang kos NTB sia kudu deureun aduh teu laku-laku eueuh nu meuli berarti teu laku sakitu ge halal orai terus bae kuari bae dijualan oneng kata daging lagi sengit luar biasa Masya Allah kan tuh kan haram teteh nanyakeun ka kiai ai orai teh halal apa haram teh dijawab ku kiai ngajawabna pendek lah aya keneh lauk japuh mah japuh bae singkat eta mah oh nya geus teu kudu make orai-orai jadi teh dicaritakeun haram atau halal mendingan lauk japuh bae tuh kan sebetulnya lauk japuh gitu ya orai haram lain deui jeung darurat ajawa jeung pengobatan lain deui ieu mah keur carita aman-aman ikhtiar laluasa beda deui jeung tentara dikirim ka tim-tim untuk meluaskan negara perang jeung orang tim-tim jajahan Australia. Hutep dileuweungkan. Ieu amunisi geus kurang sementara urang terus bae ieu perang. Dahareun aya ge orai mun kira-kira teu didahar bakal paeh can nyaho ieu kiriman teh iraha urang geus lelah aya ge orai pencitahan ngan ngadaharna ulah haju menikmati sanikmat-nikmatna ukuran aya tanaga bae ulah haju kieu ternyata enaknya iya udah ntar pak kita cari lagi dah tungtuna mah aya nu sejen ge orai deui entar balik di tim-tim atuh warnana kos orai tuh kan sabaraha ratus tentara nu gugur di tim-tim kula keur leutik teh di sekolahan teh titah ngumpulkeun pakaian jang dikirim ka tim-tim dana ala kadar dicokotan baheula mah zaman 10 rupiah 15 25 kirim ka tim-tim diklaimlah bahwa tim-tim adalah provinsi ke-27 Indonesia bungah urang wah urang teh berarti kan boga tim-tim hebat. Ternyata begitu presiden yang mulia Habibie naik sapoe dua poe jadi presiden tim
lepas ku Habibie. Keluarga tentara nu aya di urang anu salakina bapakna gugur di tim-tim, sedih ngadenge keputusan Habibie. Wabeh reaksi tentara lantaran aya nu kuburanana aya di tim-tim aya nu eueuh. Tapi langsung bae ponis, udah luar. Habibie na mutuskeun cepet aju nyanana jadi presiden lagi cepet. Eureun jadi presiden. Urang makan teh nyaho urusan politikna, ternyata orenganan seorang Habibie teh orang yang sangat pinter. Lantaran urang teh sabaraha taun ngajajah tim-tim, dibangunlah ku Indonesia triliunan rupiah jangan bangun di ditu teh pohara. Sampaikan ke aya masjid di tim-tim teh geus buku sarana pendidikan, perkantoran, pasar dan lain sebagainya. Hirup tim-tim teh orenganan hasilna dibandingkan jeung membangun ke depan jeung hasil nu bakal diraih ku Indonesia, rugi urang diperbandingkan ku Habibie. Ternyata cek Habibie rugi kita untuk membangun tim-tim. Lebih baik membangun provinsi yang jelas-jelas saja. Tanda tangan punya anak keluar. Hebatlah Habibie. Baca tuh kusia. Cina-cina kieu pan di imah bae atuh aing mah di imah bagi awakna. Tuh saya jalan-jalan Habibie. Wah hebat. Habibie Ainun deui. Tuh kan. Di satu sisi urang teh memang ieu menjajah, di sisi lain hasilna di sisi nu paling hebat karena di buku internasional tidak bisa diganggu gugat. Tim-tim adalah tidak bisa menjadi milik Indonesia sampai kapanpun, tetap baik diperjuangkan orang tim-tim teh lantaran dideuleu dina skep internasional baik bahwa ini tidak bisa menjadi milik Indonesia. Dek naon atuh? Etalah kehebatan Habibie. Keluarkan surat kurang tim-tim. Tapi setelah 1, 2, 3 sampai 5 tahun tim-tim merujuk kembali ke Indonesia, ingin dijadikan provinsi Indonesia sebab tim-tim setelah ditinggal oleh Indonesia, nu ngabangun. Bangsa Indonesia mah hebat sebenarnya mah. Indonesia mah pokoknya urusan bangun membangun mah nu ngaran proyek hehewotan Indonesia. Sebab hiruplah di dinya. Nges mau dicaritakeun lah ku aing geus sian nyarahona mah. Aing mah ngandongeng doang aing mah. Sian nu menikmati. Merujuk kembali ngan diperhitungkan ke Indonesia untuk apa dan untuk apa. Sebab naon atuh hasilna ditimtim. Nah, ieu mah sekedar kehebatan Habibie, pinter lain sekedar nyeun kapal. Pinter teh lain sekedar teknik politiknya ternyata pinter. Kok sakedeung sih Indonesia mah kok kitu nu sebenarnya mah. Orang hebat di Indonesia teh musuhna makin loba. Orang diantep Pak Habibie teh 5 tahun bakal hebat. Gus Dur diantep 5 tahun bakal keras hebatnya. Orang-orang hebat di Indonesia teh justru kos gitu dah. Naon gitu kan ada musuh-musuh dalam selimut ambalaya. Kuari orang hebat terus. Ya maksudnya ya terus. Masalah. Iya, orang ngarasakeun nyana nu mimpi politik na kos kieu, ekonomi na kos kieu atuh urang nu milih, urang anu maksudnya gitulah. Ya masalah lah. Tinggal dinikmati bae ku urang. Di bejaan geus pan ku aing keur ieu. Sia teu ngajeding pan.
Tapi mah cerita orang-orang pinter. Tuh, di Indonesia wali loba. Cuman untuk tunduk ke kewalian seseorang yang sulit. Sebab non merasa gagah, merasa hebat. Mantak teu maju dirina. Sebab non jelema anu ingkar terhadap wali Allah nyanana mah teu nanaon walina, nyanana nu mubrus. Sabaraha puluh, sabaraha ratus kiai anu tipoleset gara-gara ingkar terhadap kewalian seseorang. Bahayana gede, man ada ini walian faqad adzantu bil haram. Jawa Timur aya wali, Jawa Tengah aya wali, Jawa Barat aya wali, Banten beh nu kahitung ku urang ge wali kota 2 beh hara. Ciri-ciri wali dia tuh aya ciri-ciri wali. Ya wali bejakeun wae. Besi haju nama tetangga sia ke di wali-wali. Geus kitu pokona sing hade bae urang sing hade. Awas. Ieu bakir carita orai lantaran hirup di 2 negara. Sai hirup. Darat hirup. Ieu mah pangalaman kula. Tah di imah kula teh eta teh kebon kirai. Lamun musim hujan banjir di dinya teh. Lamun geus setengah, laukna loba, nya lele, nya gabus, nya boncel, endet, geus segala rupa. Santri gogo kabeh di termasuk kula. Gogo mantep jasa gong. Lah. Naon dia disukui? Wah, kuda seserian kula. Wah, kuda bareng dipaut kieu belang. Wah. Ore belang. Datang ka kuari aing ngembung gogo dicai maningan di meja. Teh aya teh pernah datang ka kuari kararasakeun kene bungahna eta poharenya gede. Paut pan kurang dikitukeun set jadi belang. Geus hari teh hayang melele tinggal lele gabus dengan dak. Datang ka kuari teh pengalaman pribadi. Nges, aing mah maning di meja bae gogonan lah. Kula resep bae teh gogo mancing segala resep bae emang meureun zamana gitu mah. Haram tah dicai. Beda jeung belut. Belut aya kitabna, Kitabul Balut. Dipayati bayanil belut, bener ieu mah. Geus aja kukula jeung santri baheula keur kula ajarkeun dieu. Kitabul Balut fi bayanil belut. Rapi perbedaan sebab naon aya nu ngaharamkeun belut. Halal belut sebab belut namun di darat angkat ku sia urak disebutna urak. Nah, diurak cabut, lepaskeun. Mal kebal koit. Belut teh halal belut. Woh, nu mantak belut mah poharang. Nah, aya di Pandeglang mah restoran belut. Ente hayang pasakanana kumaha di Baros. Hayang lada, ceungkeun kunyana. Hayang anu setengah lada, aya manis, aya belut. Nu ngeunah mah belut nu sagede cinggir. Geus teh dikakekencengkeun. Uyahan jeung diaseman bae disebutna dikekeblek bae tah. Ulah asak teuing di darat. Mantap jasa. Ujianana ente pokona mah. Sia mah ka mana bae kan pikiran asana ka dinya cenah teh. Tuh di Bandung, di Garut, di Sumedang, terus ke di Cirebon, di Kere, dijualan di restoran teh, di Kere teh di deng belut, Kere belut. Tuh, orai haram, lantaran hirup di 2 negara. Oh. Kitu kene tim sah teh buaya. Aya buaya darat.
buaya darat bah iya tak pasti marake kopea. Ya buaya darat apa? Lebih jahat buaya darat. Nah, ieu mah timsah yang le buaya hirup di cai, hirup di darat, amfibi buaya teh. Galak. Buaya teh termasuk binatang anu galak. Eleh nangan ku pecang doang. Eleh nangan ku pecang doang kan. Begitu pecang aya tek gitu buaya. Nah, cak pecang teh. Maneh ngadahar aing rugi. Kan rugi. Sanajan di dahar aing teh kuru. Eueuh dagingna. Mal sebeus yang ngadahar aing. Mandingan ge sia babaturan sia ku hari undang aya 10 maksudna sia ngabaris aing deuk liwat ka ditu ke aing geus liwat ka ditu aing deuk jatuan di ditu ke geus lintu jang sia bener oge nya cak gue atuh jadi ngomong ka mamana deh geus undang sia diundang woi kaum buaya ayo urang ku ari ngabaris aya naon cenah ieu aya pecang deuk di dahar kuru aju cek urang teh cek nyaman teh terugi bener oge maningan ge kurang ngabaris nyana keuna ka ditu sebab di ditu loba jukut geus engke nyana ka ditu paling ge 10 poe nyana lintu engke nyana masrahkeun diri ka urang ayo urang ngabaris hayu atuh ngabar tarolol buaya goblok eleh bae ku pecang geus beres cenah tinggal loncat jadi di luhur buaya tek dadah buaya awas sianya iya oke cak pecang teh atuh aing geus di dieu mah naon yang beurkeun nyana sial pecang mah goblok pinter jasa ya mah atuh geus teh keluar-luar pecang wahara masyaallah eueuh elehna pecang ya uncal eueuh elehna buaya ge eleh mau ge eleh mau ge eleh ya mau keluar anak mau anakna keluar jual becang hehe ya sia becang teh anak mau atuh masih mana main ke bahan siar atuh caknya teh aja aing memberikan orok keme jakeun ka masya aing aya ngalakian masya ah sia dihakan sia pemain bejakeun wadian jasa pecang sial jasa awas siapa ini bejakeun atuh bejakeun sia atuh langsung mana datang wow mak tadi mah aya pecang aya naon geudeung pecang cenah yang ngalakian mak ya goblok teu nyaho aing rajana meureunanan di mana tuh tadi ka ditu nang tangan emak waktu dia pecang keur kieu bae ngahenen di hadapan tangkal kayu niis asya ngahayang ka aing teh kan heeh awas ya kudu dileg-leg ku aing wow lumpat pecang diudang beunang sia ku aing cek ngomong teh beunang sia ku aing cek ngomong aya gogorowong jalan teh tah atupan eta mah gorowong jalan mah leutik asup ka dia pecang sap 12 mau makan gede begitu asup ka dia blak nonggeng balik deui pecang nah ini dia Masya Allah pecang puara pecang gagahnya seotak dulu ayo deh nun neruskeun barang-barang gas nuhun pecang teh geus bae pecang ngindit geus nuhun langsung keluar geuna beja ka anak mak beunang pecang boro-boro beunang emang kunaon kudu jadi bapak Teresia sial cakadak teh goblok ah eta mah dongeng keur leutik
tapi bermakna sebenarnya nama orang barang di daerah ya kita abah kita berumi jadi Jalaluddin Rumi pecang buaya singa himar kuda barangkula ka Turki kamari meuli kitabna di Turki di kitab di Jalaluddin Rumi barang dibaca Masya Allah orang nusuk di dongeng-dongeng teh ieu aya kitabna itibar ibroh ya Allah ya ke didongengkeun nu asli nama temu dongeng heureuyanana kos kitu we siapa kok aduh ulah jadi Bapak Teresia tah ieu buaya haram hukumna nya termasuk anu samodel jeung buaya kadal bayawak bayawak eta haram hukum tuh kuari makan Masya Allah ulah kudu ka Jakarta ulah kudu ka Jawa tad doyong lah kita dolan-dolan doyong mengkonon ge anak kepiting anak buaya aya menyawak doyong mengkonon nih di doyong teh jadi kos kitu gara-gara loba orang Jawa haram sing Masya Allah karimnya tuh kurang gaya mana deh aya deui binatang tenisnas aya deui binatang teh binatang nisnas eta bentukna kos monyet ai monyet mah binatang darat kirdun aya nisnas atawa nasnas ngaranna cek Arab kos monyet percis ngan nya nama sukuna hiji suku hareup hiji suku tukangna hiji matana ge hiji ciptaan Allah nu ngaran nisnas bentukna percis kos kirdun kos monyet cuman serba hiji matana hiji leungeunna hiji suku hareupna suku tukangna ge hiji mun diukna kos monyet bae ngaluncat teh nama trak 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 urang lamun kalaut ayana di Bahrusin lolobana di lautan Cina wah di Wuhan Wuhan naon sia sia sok nyosok nyaho geus pesta kuari di Wuhan Wuhan sebodoh pesta kemenangan corona telah hengkang di negara kami pestanya ada di laut Sataranjang sanagara kami geus ngundang azab Allah deui bae kamari lalai kumanehanna di dahar nya kemudian biawak di dahar orai di dahar terjadilah corona wari eueuh ja memang beureunanan geus nyeun vaksin untuk dipasarkan ke berbagai negara pestanya puluh ribuan manusia di laut pesta Sataranjang agama atunya teu nyaho haram teu nyaho halal pokokna mah ces sama rasa sama rata gotong royong di urang geus dikembangkeun negara gotong royong kos gitulah hal terjadi di orang terjadi yeun undang-undang seperti eta rungkan ujian negara dikerahkeun Pandeglang sa Pandeglang ku kiai Serang sa Serang Tangerang sa Tangerang geus teu kudu dibantuan ku Jawa Tengah jeung Jawa Timur cukup make urang Pandeglang bae ge urang di tukang nyana imam geus kayaknya coba kehebatan urang Pandeglang urang Pandeglang mah pokona mah atuh semprong di dahar
paku di dah pakai lalam dia nama semprong paku segala rupa hayang nyaho coba ujian anak MPR koyang-koyangan ujian lah mun terjadi bejana kurang cek kurang Pandeglang ayo orang tadi itu ngomong lagi dia aing bae ayo tidak bukan nama ayo belum kurang budak parah jangan keula dak ya lah tenang keur didedengikeun bae ye parangsana kumaha ye di urang makan mayoritas Islam di dadah didengekeun organisasi mana nu hayu ngahayukeun ayo sia geus sarariap bae geus kieu lantaran teu bae perang anak jager kunaon bae mungsang mangsing aing terus ke anak makan kolot maksudna moal terjadi di urang emang kumaha gitu kakarak endek bege sudang gitu kiai-kiai anu ngahayukeun politisi nu ngahayukeun di Ciriang obor geus dipasang-pasangkeun di Pandeglang encan urang seberang Pandeglang teh naon ngaranna ditu Baduy orang Baduy geus siap dekat Jakarta aja nama pan teu pugu sebenarnya tapi lamun diondang iya teh ieu mah tugas ngaing orang Baduy batu nyaona naon nya mah deui diajak naik mobil ke Jakarta aya lampu merah eureun goblok cek dia teh lampu bae ge nyeleh dia turun hejo deui tuh aing karak turun bae ge maju lawan ku sia Baduy arang teh cek nya mah kunyana meureun nya tololnya Baduy nya aduh ya gaji jadi hiburan ya ngaji ka Baduy aya ya urang mah teh rekos kikituan merek nyaritakeun hukum urang mah jang kasalametan urang bodoh teh mah nagara maya nu keur ngurusan pendidikan formal lain ngurusan polisi jeung ngarurusan TNI ngarurusan maknya sih di arurusan ku jelema-jelema sakarola oyag di negara urang mah jelema dhaif fakir susah bodoh geus direk naon rek nyalametkeun diri urang fid dunya wal akhirah nu sakedeung deui urang bakal bae berhadapan jeung Sang Khaliq nu urang bakal dipenta pertanggungjawaban ai kitu mah urang geus nyaho horeng orai haram buaya haram bayawak haram kadal haram dik naon jadi ngadaharan kadalnya gawe atuh tembang aya kadal di dahan tah mah beureun sarua jeung jelemana sok ngadalan aya deui nisnas haram sarua cicingna mayoritas di pinggir laut tapi nyana mah hirup di dua negara di dua daerah di cai hirup nisnasna di darat ge hirup bentukna kos kera okos monyet aya buntutan biasa ngan hiji suku hareup hiji suku tukang hiji ngancrok trak 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 engke ka laut sah engke ka darat deui mayoritas dicida haram hukum Allah karim lamun dicaritakeun mah tuh loba teuing cek ulama pokona masalah ya hewan anu hirup di dua negara di dua daerah amfibi ngaranna hayun pidaroen di laut hirup di darat hirup geus hukumna haram